Baheula di kota Garut aya desa anu subur sarta nu nyicingan di damel minangka patani. Sanaos desana subur, manehna angger miskin kakurangan. Aya saurang randa anu namina Nyi Bagendit anu pendit. Para patani kera repot margi poe ieu nyaeta usum panen. Abot rasana lamun kudu ngajual pare ieu dina jalmi pedit eta. Bari kumaha deui Kang, batur urang kudu barurusan kalawan jenteng-jentengna. Desa panjang engke pariosna. Eta leres-leres sarakahnya rasana dedeh pisan. Are ieu kudu dijual sami jalmi koret. Kayak orang mah jalmi alit, tampi nasib wae lah Kang. Naon ya anu ditang sami nyandit. Harta raos seueur kitu wae keneh bade numbuk pare. Geus wae lah Kang. Engke bade ngebatur, Kang. Parena atos di ransia ditumbuk. Atos neng. Ayo urang jual. Punten Kang, bade ngajual pare. Mangga di Mangla. Lima kilo Kang. Sabaraha pangaos pare ayeuna? Sami keneh sapartos anu teu heula. Nahan tuh tumpak di tempat sejen pangaosa tumpak. Atos. Yah duitna ditu mios. Di tepi sawah. Kang. Nah, irahe nas urang Robi hina taana saya seperti ieu. Nah ya Tuhan henteu ngahukum si lintah darat eta. Ulah gancang-gancang atuh. Antos aya anu denger. Urang mah kudu sabar. Antos oge bade dongkap wawales satimpal kanggo jalmi anu resep migawe sasukana ka batur. Tuhan henteu kantos sare. Gedung beas Nyi Indit. Bajar, Naon Nyai? kumaha? Naon sadaya paro atas digaleuh? Atos Nyai, kenging dipariksa lumbungna Nyai. Sakedap deui manehna bade kabeakan beas sarta bade meser ka kuring. Abdi bade beki jegut. Sae, awasi teras para patani eta. Ulah dugi manehna ngajual pare di tempat sanes. Mere pelajaran kanggo saha oge anu ngabaheula. Siap Nyai. Sababaraha minggu saterusna, para wargi kabeakan bahan leutan. Imah Patani. Aduh Kang, presiden beas urang atas ngipisan. Sakedap deui urang kudu meser ka Nyi Indit. Kumaha tuh Kang? Bener Bu. Bade embung urang kudu meser ka Nyi Indit. Di hiji siang anu panas, di tungtung desa, kasampak nini mapan terbungkuk bongkok. Anjeunna ngaliwatan pemukiman wargi, kalawan panetep caos karunya. Latir wargi ieu. Manehna kudu ngalangsara ngan margi saurang wana wae. Jigana parkawis ieu kudu geura ditungtungan. Kang. Abdi bade naros. Aya naon ya? Di mana abdi tiasa mendak jalmi terkaya di desa ieu. Maksud Nini nyendit. Heeh. Atus caket nih. Ini kanton lempeng wae dugi patepang pertigaan kaliwat Nini mengkol kiwa. Antos Nini tinggal imah nu ageng pisan. Ngartos henteu nih. Nah, henteu lah atuh. Nah, antos ini hilap. Emangnya Nini aya perlu naon sami Nyi Endit? Besok abdi bade nios ka Indit. Kanggo minta sedekah. Ah, percuma wae nih. Menta sami anjeunna moal dibere. Lamun Nini haranga, Nini tiasa tuang di imah abdi. Henteu perlu atuh. Abdi wungkul bade. Sareng reaksina lamun aya baramaen anu minta sedekah. Oh nya, tulung anjeun pasihan terang margi anu sanes kanggo siap-siap mangungsi. Margi sakedap deui bade aya caah ageng. Hah? Ini bercandanya? Mantan Manawi aya cah di Kusuma Lodo. Abdi henteu bercanda. Margi abdi nyaeta jalmi anu bade mikeun pelajaran ka Nyi Indit. Mangka eta mangungsilah.
urang wancing nyendit keur ngerasakan leuweutana. Di imah Nyi Endit. Baramean sepuh, enggal mios ti dieu. Ulah dugi. Emper ieu kotor katincak ku suku anjeun. Abdi bade meta sedekah manawi aya rorodan leuwetan anu tiasa abdi neda atau tilu dinten abdi henteu neda. Naon peduli kuring? Emang abdi bapak anjeun. Lamun bade deda nya meser, ulah menta. Ditu enggal mios satacan abdi seret. Ini warna abdi bade meta sedekahna. Saatnya anu cicelowongan di Jabi ganggu abdi neda wae henteu orang naon abdi teh diharanga. Hei nenek sepuh, nah anjeun cicelowongan gorowok di payun imah jalmi. Abdi wungkul bade menta sakedik leuwetan anu tiasa abdi neda atau tilu dinten abdi henteu neda. Lah, henteu neda kok menta ka abdi. Teu aya, enggal pergi ti dieu. Antos seueur laler nyium ambemu. Hai Endit, Tuhan bikin anjeun rezeki nu seueur. Nanging anjeun henteu bersyukur. Anjeun bedit. Anjeun bade ngahukum kuring, henteu lepat nih. Anjeun henteu tinggal centeng-centeng abdi seueur wae. Anjeun tangtos nilar. Henteu repot-repot ngusir kuring. Abdi bade mios di dieu lamun anjeun biasa nyabut di tepieu di tanah. Dasar ini gelo. Naon hesena nyabut itek. Tanpa tanagi oge abdi tiasa. Barja, Iya nyai. cabut itek ieu. Awas lamun dugi tercabut, gaji maneh abdi potong. Marane henteu junun. Teu telat teu naga marane henteu sabaraha. Tinggal abdi bade nyabut di teu ieu. Iya hukuman anjeun. Cai ieu teh ciparu para wargi anu sanghara wargi anjeun. Anjeun bade diteuleum ku cai ieu. Sinini ngeungeus sarta nyendit ningali cai anu meluap kalawan deras. Manehna lumpat nyelamatkeun hartana. Nanging cai meluap geura tertela nyendit ditelam sareng hartana.